Wilujeng enjing, sadaya puji mong kaku sumbangan, Gusti Allah anu maha kawasa, sabab kurang tiasa kumpul dina kasehatan anu saya di dieu. Anu kuring hormat ka Kepala Sakolah SMA Negeri Hiji Bekasi, Bu Novi salaku guru bahasa Sunda, guru staf saring rerencangan. Dina kasempatan anu bahagia ieu, abdi Francisca Bunaren kelas 11 MIPA hiji bakalan masihan diantara anu judulna kadisiplinan. Hadirin anu bagja, disiplin mangrupakan salah sahiji kunci anu tiasa mimpin urang karena kasuksesan sareng kasuksesan dina kahirupan hanjarauna. Seueur jalma ayeuna nganggap disiplin eta hese dilaksanakan. Aranjeunna mikir yen anu penting hirup senang sapertos cai anu ngalir. Ieu mangrupikeun halangan dina ngakolakeun disiplin dina kahirupan sadinten. Nyatana, sadaya aspek kahirupan di dunia ieu meriogikeun disiplin. Salaku murid, perlu pisan ngagaduhan sikap disiplin sabab di sakolah anjeun bakalan mandakan sagala rupa aturan sareng peraturan. Aturan ieu dilakukan pikeun kepentingan umum sareng kedah diturut ku unggal murid supados henteu dirempak. Kusabab itu, urang kedah nurut kana aturan-aturan di sakolah. Urang tiasa ngokolakeun disiplin diri pikeun ngabontasan tetep kana jalan sukses. Kahiji, ku ngautamakeun hal. Urang kedah ngatur hal-hal anu dianggap penting sareng henteu nganggap enteng hal-hal anu dianggap enteng. Kadua, kasadaran maneh sareng diri. Upami salami waktu ieu urang kuirang disiplin, urang kedah nyiptakan kasadaran dina diri. Katilu, komitmen. Penting pikeun urang ngawangun komitmen ambe disiplin anu urang ditarikeun henteu leungit. Terakhir, biasakeun. Nalika urang biasa ngalaksanakeun disiplin, maka bakal lila-lila urang bakal janten jalma anu leres-leres disiplin. Kurmargi kitu minangka panutup catur bobo saponon carang sapakan tawakub anu kalsuhun sareng mugi-mugi ayang mangpatna. Pun kana perhatosanana abdi ucapkeun hatur nuhun deui.